kieu ngarasakeun tani teh geuning dah. Oh, batu tani teh ripuh. Aduh, Joni, gara balik Joni, odang gara balik aku. Saal kieu teh ya. Ngararan tuh ka dieu sia teh berbalik aing sorangan. Aduh, ieu rek melak-melak naon, bingung geus ieu teh ya. Jadi nama aduh. Aduh. Iya benar ya. Aduh. Hirup di rantauan teh euy. Cenah cek batur hirup merantau teh euy bakal sukses. Bohong lah. Ngarwe urang mah kieu-kieu keneh. Si Joni ngarantau ting sukses, ting henteu, ting kana naon beja kana bangunan cenah. Si aku ngarantau teu pirang ngojek lah padahal mah di lembur ge ceu urang mah ngojek mah nya teu kudu ngarantau-rantau lah. Si Aceng hungkul tatanen di lembur Ya urang riksakeun balik naon di lembur batur kitu maju-maju enak mah rek balik Aceng, Akung, Joni. Aing rek balik. Alah, geuningan karasa ari ngojek di perantauan mah kieu. Aduh. Sanggeus lila ieu teh ya ngojek teh kieu-kieu keneh we aya lembur batur mah. Jenuh oge ieu teh. Aduh, si Maman ka mana di kacai bangunna teh. Man, balik wae kitu nya ka lembur. Kayak asa inget ka si Joni ieu teh nya. Si Odang kana naon ya? Si Aceng. Aduh. Jawa jigana kudu balik ya mah. Kayak ayeuna masa inget ya. Kamari teh nelpon si Aceng teh asa keur ngebon. Tilu wae gitu gawe di si Aceng nya. Coba orang telepon si Aceng. Silakan. Allah sinyal di hese di dia mah. Campurkeun lah si Aceng lah. Mudah-mudahan. Ceng. Balik Ceng lah. Dia mah pagawean lain. Balik. Nasib hirup perantauan, usaha gagawae beas teu boga, token beak, nasib ieu mah kudu balik ka lembur lah. Iya emang mah bener balik aing mah ka lembur.